Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui sareng Kang Ajun. Kalangkungan channel Galura Carita. Carita ti Kuningan. Dan ieu Kang Ajun saja midangkeun atanapi ngaguar ngeundaan kahirupan seni sintren di Desa Dukuh Badag, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Wilujeng ngabandungan. Nyaritakeun seni sintren di Desa Dukuh Badag, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Kiwari masih keneh hirup tur kapiara ku masyarakat. Ye kasenian nembongkeun parobahan, boh dina bintonkeunana, boh dina soal alat anu dipake dina pagelaran. Saurang budak awewe nu umurna tacan mentas 13 tahun ngibing di luhur panggung dina pagelaran kesenian sintren di Desa Dukuh Badag, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, sawatara waktu kaliwat. Punduh sintren nguriling di luhur panggung, satuluina punduh ngurilingan kurung hayam. Geus kitu punduh diuk yang hareupan kurung hayam anu masih kosong. Tekung silila punduh ngahareungkeun lagu kidung tuluy ngantelkeun dua dampal leungeun kana bagian beungeut sintren. Kituna teh dibarung mapatkeun jampe solasi solanjana menang pangundang dewa, jala dewa saking sukma, widadari tumurune calon sintren ngagoler dina samak dipilih ku lagu turut sintren. Satulina sintren dibungkus samak, punduh meungkeut bungkusan samak ku tambang. Meungkeutna teh mimiti tina bagian suku, awak jeung bagian sirah sintren. Meungkeut bagian sirah sintren mah ku tali lawon teu ku tambang. Geus kitu punduh ngantelkeun kurung kana bagian sirah sintren. Dipilih ku salah sahiji lagu anu biasa dihaleuangkeun dina pagelaran kasenian sintren. Sanggeus ngantelkeun kurung satuluina punduh muka payung. Eta teh nandakeun sintren geus aya dina jero kurung. Sanggeus kitu punduh teh nutup deui payung. Bagian sintren diasupkeun kana kurung, dipilih lagu Prit Gulawung. Harita sintren keur dangdan atawa ganti pakaian make pakaian sintren. Ceuk Sahrudin, tokoh sintren di Desa Dukuh Badag, budak awe anu jadi sintren teh ulah mentas ti 13 tahun jeung kudu ngalakonan 21 kali pentas. Leuwih sampurna kudu geus 40 kali minton. Eta dipercaya pikeun nyinglar hal-hal anu henteu dipiharep khususna ku sintren. Sahrudin nyebutkeun urang Desa Dukuh Badag nepi ka kiwari ngarasa miboga kasenian sintren. Maranehna masih ngabagiakeun kana pidangan sintren di daerahna. Buktina saban pintonan kasenian sintren rea nu lalajonna kaasup basa dina acara Milangkala Desa Dukuh Badag ka 284 tahun 2022 sawatara waktu katukang. Eta pagelaran kasenian dipintonkeun khusus dina hiji peuting teu kaselang ku pintonan kasenian sejen, minangka salah sahiji pintonan kasenian dina ngareurah-reurah Milangkala Desa. Pintonan kasenian Sunda sejenna dipintonkeun dina peuting sejen. Nurutkeun Sahrudin, sintren teh ditujukeun pikeun tokoh nu merankeun dina salah sahiji kasenian nu disebut sintren. Sintren asal kecap sesantrian, eta niru santri dina waktu santri main lais, debus, dudat, atawa ungkung. Aya oge anu nyebut asal kecap tina sinatria, artina niru sinatria boh dina gerak-gerikna boh cara make pakaian. Alat-alat anu dipake dina pagelaran sintren kawilang basajan, eta ruas awi leutik minangka melodi atawa kendangna, jeung ruas awi badag minangka panggiring atawa goongna. Ari alat sejenna nyaeta kurung atawa ranggap hayam, tambang, samak, payung, jeung kain pikeun nutup kurung hayam nu dipake dangdan ku sintren dina jero kurung hayam teh.
Instrumen pamirigna cek Sahrudin teu boga laras tutangtu. Salajang kitu mampu pikeun mirig lagu-lagu anu dihaleuangkeun ku juru kawi. Lagu-lagu anu dihaleuangkeun ku juru kawi dina pagelaran kasenian cintren umumna laras sarendro, tapi aya oge anu laras pelog jeung laras sejena. Lagu-lagu anu biasa dihaleuangkeun dina pagelaran cintren teh diantarana Rit Gulawung, Kadipatenan, Turun Ti Kukur, Bari Lais, Layung-layung, Bayem Atur, Turun Cintren, Kembang Kilaras, jeung Wadudoyong. Sababaraha lagu cintren kiwari aya anu dilarapkeun dina irama tarling dangdut nyaeta lagu Turun Cintren, Kembang Kilaras, jeung Wadudoyong. Cek Sahrudin, seni cintren di desa Duku Badag geus aya ti mimiti tahun 1830 dipimpin ku Warji A. Ieu kasenian diduga dibawa warga ti luar daerah nu datang ka desa Duku Badag pikeun buburuh ngalapare atawa dibuat. Nu biasa buburuh ngalapare teh katelahna kukurung. Dumasar carita lisan ieu kasenian baheulana memang sok dimainkeun ku kukurung dina mangsa reus tina kagiatan ngalapare. Biasa nama peuting minton di pakarangan imah warga henteu make panggung. Dina pagelaran cintren mangsa harita cek Sahrudin, kakurung-kukurung teh anu minton ke cintren henteu di hiji tempat. Artina pindah-pindah ti hiji pakarangan imah warga ka pakarangan imah warga sejena. Saban ngayakeun pagelaran maranehna henteu nampa buruh semet disuguhan kadaharan di nu boga imah atawa warga sejen. Sahrudin netelakeun kukurung-kukurung teh jolna ti daerah Tapel Wates Kecamatan Cibingbing Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat jeung Kecamatan Banjarharja Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Di antarana ti desa Cibendung, Cikakap, Cigadung, Rangjunti, Ande, Duku Jeruk, jeung desa Randegan. Sajabati eta cek Sahrudin satuluhina aya oge anu jolna ti Tapel Wates Cirebon Kuningan, di antarana ti desa Tonjong, Karoya, Cirengkrang, Ciledug, Pabuaran, Pamosongan, Cikulak, Leuweung Gajah jeung desa-desa sejena. Kukurung-kukurung di sababaraha daerah kasebut teu semet aya di desa Duku Badag, tapi oge nguliling ka desa-desa sejen di wilayah Kecamatan Cibingbing. Di antarana Desa Bantar Panjang, Cisaat, Citenjo, Cibingbing, Ciberem, jeung Desa Tarikolot. Desa Ciberem jeung Desa Tarikolot kiwari kaereh wewengkon Kecamatan Ciberem. Kabalah nepikeun ka Desa Sukasari jeung Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Karangkancana kiwari. Sakitu sakitu nu kapihatur di ampun tenaga kasukun bobo sapanon cara tepakan cukup jembar hampura di lagi topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun permios.
Alhamdulillahirabbil alamin.